أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karamil. Aya kecinta di luar cinta Allah ialah hijab 70.000 hijab anu kudu diomean ku urang mun urang hayang bersih 70 hijab 70.000 Allah dimimitian ku imam ku Tuan Syekh Abdul Qadir mulai kiruh jismani sodar ieu kolbu saya kolbu urang lamun di ilmu thariqah nu kamari muktamar di Gus Dur baheula Meranggen nu kamari di Habib Lutfi di Pekalongan digambar di kamari Habib Lutfi digambar aya lamun nu milu kamari muktamar khusus baroga ta gambar eta baroga lain iya sia ngan milu doang nyatu di ditu milu mah milu di hotel. Wow, nyara ratu guys. Teu nyawa kaler kidul. Aduh, aya gambar. Sodar ke bagian dalam kolbu, ke bagian dalam dari fuad, ke bagian dalam desir. Para pengomentar Syekh Aziz Maroko, Syekh Aziz Amerika, termasuk kitu naon ngaranna tuti itu Afrika Selatan, Hideung, terus dan lain-lain sebagainya. Tuh. Bagian sodar lamun can selesai kemenang langsung ka kolbu. Lamun bagian kolbu can selesai kemenang ka fuad. Percuma. Memantak ayeuna ijazah thariqah langsung beat, geus beat sebulan kemudian naik. Sebulan kemudian langsung gitu khotam. Masya Allah aju mencet embe masa thariqah kos gitu lain urusan ruhani thariqah ruh jismani ruh rohani ruh sultani ruh kitu kudsi. Lamun urang can datang ka ruh kudsi urang manusia biasa kene masih kene biasa can bisa berat can bisa mulai kuari ruh jismani eta ge di ruh jismani urang teh capek dumantak Kangjeng Nabi nyarita ayeuna urang selesai ngalaksanakeun jihadul asghar menuju jihadul akbar. Sahabat kaget kabeh, ya Rasulullah. Tenaga geus beak. Panah masih keneh bobolokot. Kemudian tameng-tameng geus lesu. Berserakan sahabat anu meninggal dunia
di kandas harta dianggap jihadul asghar. Urang ku ari menuju jihadul akbar. Wa ma huwa naon jihadul akbar? Kanjeng Nabi wa huwa jihadun nafsi. Jihadul akbar adalah jihadun nafsi. Kunaon ai itu perang disebut jihadul asghar? Aya waktu seminggu, sebulan. Jihadun nafsi datang ke Muralang, datang ke dikubur. Iyalah jihadul akbar. Sok, masya Allah. Lantaran urang teh roh diasupkeun ka awak, dilimpudan awak teh ku nabati jeung maiyah merangan eta bae geta heula ulah beuki dahar, ulah beuki nginum tah sakitu bae heulana. Pan ieu mah keur ngaji ge dahar. Ya Allah ya Rabb. Sakira hayu eta bagian awal sodar. Puasaan kurang, puasa masih kene riyadhah ngaranna ge geus lain puasa riyadhah. Ngajar nafsu. Teu meunang langsung ka qalbu. Eta bae heula bagian awal ruh jismani. Sok mimiti meureunanan urang merangan teh nyaeutikeun dahar. Geus urang beurang malah teu kudu dahar peuting basa daek-daek. Atuh pada bae kumaha euy. Mengkonon sirawa. Alah iya. Wis puasa ditimbang widih. Nambah ge ku timbangane. Sederenge puasa mah iku 50 kilo. Widih wis puasa ana sekintal. Mengkonon sirawa. Iya sok endek mangga siap henteu norekat lain zikir ai zikir naon zikir majang ngabenturan gelbu dibenturan kumaha dibenturan aya nur ilahi kurang make napas teu kanyawan kan secara zahir mah kitu padahal eta dina bahasa la ilaha illallah dibarengkeun jeung napas model kos kitu aya energi anu hese dicaritakeun. Narik napas aya energi buang ka dieu. Lamun urang dibukakeun hijab urang sieun bakal. Ku cara model kos kitu. Mendak eta lah jangan benturan. Oh berarti zikirna laksanakeun ieu na riyadhah. Sok mulai urang ngariadoha supaya ulah beuki dahar kumaha. Wah diet urang make PCO. PCO mah tau mah tuh Inggris tau mah. PAC. PAC mah tau mah cabang. Atuh tah mah PKB. Dengan berbagai nu mantak diit ieu kunaon hayang ramping moal wusul ilallah paling karamping sia nu mantak ngurangan dahar kunaon ieu ulah sesek teuing napas moal wusul ilallah paling sehat sia nu mantak ngurangan dahar kunaon timbangan bae we berat teuing asana teu ngarenaheun moal ka Allah tah mah ulah aya tujuan-tujuan luar daripada Allah hiji bae Allah. Masya Allah berarti kan kudu boga guru. Besi salah niat lempeg Allah enggak sok eta baheula mangga berarti urang kakarak datang ka urusan maiyah jeung nabatiyah sabaraha bulan sabaraha taun guru anu nalingakeun ieu mun hayang nyaho tentang tariko ulah sambarana aduh cenah kieu atuh moal atuh sia mah endek ieu moal ditarima ieu potongan sebelu gitu mah tuh.
Ye, kiai kula hayang datang ke Allah. Nyebrang sih ya, mun teu ti gujuh bar sih ya. Sok mulai. Ah, mangga. Mulai ya. Penting mau tidak mau orang kudu hudang. Zikir. Siapa biasa ke handap hudang ge. Waduh, alhamdulillah cenah kiai hasil hudang kunaon? Reuneuh deui. Sama lain kalau siapa? Reuneuh. Lain sabulan 2 bulan. Tah mulai urang ya Allah. Pentalah ka Gusti Allah. A'tini ma'rifataka wa mahabbataka. A'tini ma'rifataka wa mahabbat. Ulah loba 3 doa dina ilmu thariqah mah ulah. Allahumma aftah li futuhal arifin titik. Ulah loba teu meunang. Lamun ngadoa panjang dicarekan ku guru thariqah teu meunang. Wow, hizib nasor dibaca, ripai dibaca, hizib syafi'i dibaca. Emang aya wallahu alam lah. Gariung datang ke masyarakat di sini. Asana robana ya di dieu mah, robana ya. Encan robana keneh bae. Po naik deui aya nu neuk nimpah make jeruk ya ini. Salah lain dengan lain maka kolbu ngadoaana. Itu menang kalau di zaman Kangjeng Nabi doa nu dimaksud sih gitu. Nah, terus. Ya tahunan berarti kan di dia bae ge. Eta kakarak ge urusanana ma'iyah jeung nabatiyah. Lantaran urang menta ka Gusti Allah, kesungguhan urang teh kan diperhatikan ke Gusti Allah. Ternyata siap bener horeganan. Ya lain sebulan 2 bulan, setahunan. Berek ku Allah. Tak menyikapi makanan biasa bae. Hari aya atuh jeung perlu didahar, aya ulah atuh neangan. Ngaranna embe gembel taman. Henteu, biasa bae. Henteu pernah memperhitungkeun makanan di ka mamana ge. Henteu pernah riweuh ku soal inuman ke ka mamana ge. Kumaha prakna bae satungtung urang hirup rizki nu bakal nyamperkeun ka urang. Lain urang anu neangan rizki sebab geus dicatet ku Gusti Allah di Lauhil Mahfuz. Poe ieu bakal ngadahar naon, isuk bakal ngadahar naon, di mana dan lain sebagainya. Cicing bae oge geus aya tulisanana. Yakinkeun eta. Mulai urang. Bray. Lapar. Lantaran urang nangalep kuat. Beat. Ka Allah pasti moal aya nu paeh ku sebab gering, moal aya nu paeh sebab lapar, paeh ajal, titik. Nah, mulai urang kayakinan. Itu kan dek ngandatakeun yakin. Dek ngandatakeun yakin ieu teh. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Terakhir isbatul yakin. Istiqomah. Nah, eueuh tah isbatul yakin nang rasa. Terus urang teh terus. Lantaran atuh ieu dahareun inuman teh pagulidag. Bahasa Uli Sopet teh pagulidag. Loba ya otomatis urang kan maos diri aing atuh malah atuh moal pati eungkeuy-eungkeuyan teuing bisi kaganggu mengasihkan diri otomatis ayana uzlah boga tujuan deuk ka Allah dengan sendirina nyana mengasingkan diri di kamar bae di kamar ge disiap-siapkeun makanan minuman atuh sarua jeung blon tah mah nah mulaian kan dibereng ke ku Allah biasa bae makanan minuman biasa bae artinya biasa bae henteu aya hayal-hayal teu aya hayal kumaha prak berarti geus lulus hiji dahar mah dahar nginum mah nginum ngan teu nyongsrong jeung henteu dihayal
jeung kudu jeung sabar hadaran teu kumaha prakna jeung di buku babutuhna kudu wala tansa nasibaka minad dunya awak kudu diurus ngan pengurusanana terabaikan waktu kumaha butuh henteu dihuyal dihayal dihuyang dihente kumaha Allah ngatur bae nah mulai lulus tah kuari hewani ruhna ruh hewani dina sodar kene awal sodar di urang kan aya hewani kemenang neuleuh nyingkah haju bae teng 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 atuh teu meunang neuleuh susu rada muka teu meunang neuleuh nu eplok cendol beki siapa lain naik anom mulai kurang di perangan eta merangan eta sesele bisa sabaraha bulan sabaraha tahun tam merangan eta di kiai emang kudu di perangan datang ke ulah hayang pan kangjeng Nabi tuh saya juga kangjeng Nabi besok bener kangjeng Nabi boga 9 engke ya kanjeng Nabi melain timbul tinapsu birahi sorangan nang perintah Allah ulah disangka kanjeng Nabi kawin ka Siti Saudah nang kahaya Siti Aisyah nang kahaya henteu perintah Allah sok urang ge menang perintah Allah mah gae atuh urang bebeja kanu kolot ieu saya pamajikan ku kawin perintah Allah aduh mulai guys nah, tsunami datang ya tsunami Allah ya nah ieu merangani boro-boro hayang kawin deui pugunu aya ge supaya ulah moal terkendali ke Allah lamun karesep eta aya kana dahar jeung nginum kuari geus henteu pake kuari geus alhamdulillah kumaha harapna lain goreng jeung bagusna tetapi kumaha harapna ulah milih nu jore barang ditanya kunaon sia make nu jore abeh pajar wali kan teu beres teu beres kunaon sia make nu bagus nurutan kiai-kiai teu beres keluar tidak aturan kumaha harapna ieu nutupan aurat piluh ku adab ka Gusti Allah geus be terlupakan helanan awal perjalanan seperti gitu moal aya nu teu kitu moal aya mun teu kitu moal usul wajen tas bena sok gua ada peureup moal bisa awal perjalanan mentek endek moal lain lalagaan jeung lain lalaworan ieu mah permasalahanna seperti eta terus dengan kesungguhan Allah mereng ja biasa bae neula awewe biasa bae nu jore nu bagus nu dideleuna hamba Allah nu ngora nu kolot nu dideleuna hamba Allah urang kuari kan dedelan make nafsu oh ieu mah geulis oh ieu mah goreng tapi lamun make nurani lain lamun make ruh insani lain lamun make kolbu lain ulah make fuad make kolbu bae heula bakal da deudeuh bae ka sasaha ge sebab ieu hamba Allah sakumaha Allah mere kafir ka musyrik ka munafik atuh kumaha urang ge takhallaqu bi akhlaqillah sok kira mulai diberda ku Allah bakal sesuai jeung aturan haju guru bakal nyahueun si eta geus teu pati resep kana duhar dahar teu pati resep kana unam inum teu pati resep kana urusan awewe nyaho 100% nyaho di mana nyahona aya sinar jelema lamun teresep kana dahar jeung nginum kan diberenya ieu lah nu bakal timbul sinar eta kan perjalanannya na baheula urut
lamun geus teu resep maksudna ke urusan ka awewe bakalna timbulna sinar eta geus teu kudu ngomong jelema di hareupeun wali mah zat geus gadele oh ieu geus karesep ieu jelema ieu geus karesep ieu kudu bakal grogol ieu mah ieu moal kacolongan aya tanda sanajan urang bebeja bae ge toriko hanu dideule ku nya ya paling ngan loba omong ya tumuhun bae ngan kanyahoan jelema mun geus teu resep dahar teu resep minum maksudna teu resep dahar mah nginum dahar biasa awakna ge stabil cuman di kolbuna kosong urusan eta nu aya Allah lain ge sinar urut riadohnya anak kadinya kuari mah kan ngalanjutkeun perjalananna geus lewat nah kuari ka awe sarua biasa ka awe atuh biasa nyana ge biasa ka pamajikanna biasa Noel, biasa nangkep, biasa. Siapa sok seuri heran ini. Ngan lain deui sebab nyana mah sesuai jeung perintah. Emang aing teu sesuai? Henteu sia mah. Kom bisa teu sebab ente mah nu kaluar hewanina. Ari ieu mah nu kaluar teh insanina. Beda tuh. Jima nu ieu mah hewani, nu ieu mah insani, bakal beda. Nah, kok bisa atuh kadeulina mah kitu-kitu bae apa parahuan sarua? Apa? Ngan anu ieu mah timbulna ti hewani, nu ieu mah timbulna ti insani. Lain. Nah, ieu kan urang keur diolah. Tah, geus mulai ya. Lamun makanan jeung minuman geus henteu terhayalkan, pakaian geus teu terhayalkan, kendaraan geus teu terhayalkan, wanita geus teu terhayalkan, yakni urusan ma'iyah percayaan, urusan nabatiyah pertumbuhan, urusan hewaniyah perhewanan geus eueuh di hate. Bakal muka ta ieu sodarta muka ta bres aya kolbu di jerona di jero kolbu aya sinar lepas ta sodarta nu tadi nu timbul ku ari sinar kolbu sinaran kolbu ta tapi eta sinar kakarag ge metetet karek timbul leut karak bahan diurus kegedean teh diurus pareum nah kuari urus mangga melalui lelembutan aya latifatul qalbi di dieu aya latifatul ruh di dieu aya latifatul sir di dieu aya latifatul khafi di dieu aya latifatul akhbar kadi aya latifatul nafsi ti handap kaluhur aya latifatul qalb nah latifatul qalb nu tadi kuari latifatul qalbi di dieu ieu adalah latifatul qalbi handapeun susu kiri dua jari latifatul qalbi nafsul lawamah eta al bukhlu al hirsu al hasad al jahlu al kibru asyahwat al ghadab piceunan ku sia ayo tak eta bagianna lamun urang geus bisa mulayan sebulan 2 bulan setahun 2 tahun bisa urang sinar ngagedean lah naik urang latifatur ruh di dieu nafsul lawamah as-sakhawah al-qanaah al-hilmu at-tawadu as-sabr di dieu lah urang dipupu ngagedean encan ai gede jasa mah mulai sinaran kolbu terus naik urang nu ngolah atas bimbingan guru nyaho si eta bisaeun tadi dinya si eta teu bisaeun di dinya guru nyaho mursyid ngaran si eta di dinya seseleh lamun teu bisa-bisa bae ka dipanggil ku guru tadi sia tadi aya naon sia bisa-bisa sia naik di dinya kanyawan oh ja kudu kumaha bere ke carana
guru mursid kudu siap merecar. Iya. Nah dibantu kan ku guru dipantau. Lain sakadar zikir aja dilepaskan. Kos momonon. Segala kependopo ahli toriko heraning mah. Emang temenang. Nah temenang jang sia mah. Ajo emang orang temenang. Songar yang gitu sia. Ulai. Nah bisa. Sanajan kakarak 50% geus kanyawan tak ku guru. Sinar aya. Kolbu sinar kolbu geus lain deui jeung nu tadi. Lain deui teh sinar kolbu mah. Ti jauh keneh murid geus kadeuleu ku guru. Jadi ya budak. Lamun melak tangkal sirungan jadi. Komo hajo kembangan jadi. Wah. Naon gitu rembai buluna. Buah jagong teman. Kajawan. Jadi geus kudu hese ku guru emang teu kajawan. Oh jadi budak. Nu mantak teu ditaek-taekeun ge ku guru teh. Atuh sakikituna bae jalan di tempat. Jalan di tempat atuh sama kos kitu mah. Lamun teu jalan di tempat bukan nyawa. Nyawan. Ayalah sinar. Lewat tina 50% tidinya salat bakal ngeunaheun dijamin 100% geus mulai ngeunaheun salat. Sebab naon? Geus pikiran dahar, pikiran minum, pikiran pakai kendaraan geus aya, pikiran wanita geus aya. Andai kata urang keur salat di sisi aya anu liwat atuh biasa bae. Moal di deuleu moal. Fokus mulai kefokusan teh tidinya. Tah. Hayang bae tah geus kos kitu mah tah, hayang bae tah. Maca zikir teh dibere hayang embung eureun wajen ku kumaha ge geus hayang bae nu mawa hayang sinar kolbu dibere hayang bae keur lempang keur diuk keur di mobil keur dibere hayang bae teh ku Allah atuh geus hese tah mah kos kitu mah deuk nyekel tas bae deuk henteu dibere hayang bae kumaha atuh geus bae nyana gonta-ganti nyana ka sholawat ka zikir ka Quran ka geus mbungeureun kolbuna geus hirup terus mulai tak ku Gusti Allah dibere rasa nikmat salat ngeunaheun salat geus lamun dibere ngeunaheun salat atuh geus hayang salat bae cenah mah geus subuh ge jam 7 hayu bae udah sok kasinggung ngaji pendia tuh biasa bae sih atuh eta mah istiqomahan bae terus. Ieu perjalanan torikonya kos gitu. Nah, encan lanjut deh, encan datang ka Ruhil Quds angel keneh. Tah, rasakeun ku ente. Bayangkeun tah perjuangan nu tadi. Ulah waka Ruhul Qudsi qaddasallahu sirrahul aziz kuddisa sirru ulah waka kadinya. Eta beta datang ke setengah kolbu. Setengah kol perjuangan datang ka mana? Ndeu kumaha? Nu mantak urang maju embung zikir, encan sinar tina kolbuna. Can sinar urang mah ku nafsu, aya zikir ngariung. Boy ngariung dinu sugih. Angel zikirna. Ngadoan lagi. Ditanya saya siapa banyak amat, abeh gede amplopna. Seperti eta bae kajeng kuku bahagia lumun teu sinaran. Dek dibayangkeun ukur ya Allah ieu lah jihadul akbar. Jihadul akbar. Carang jelemana nu bisa. Bayangkeun eta mah kakara kabayang jaheuh. Jih, peuting kudu hudang, mandi urang, bebersih. Samemeh ngabersihan kolbu, bersihan heula awak. Kina rupa-rupa kokotor zohir heula. Beres karak kurang mulai batin ka Gusti Allah. Diuk simpul setelah orang sholat. Perang jeung tunduhna ge setengah itu. Perang jeung tunduhna setengah itu. Jihadul akbar. Ayo coba. Deuk saha? Encan isukna aya pagawean.
Aduh aing lamun teu almun penting hudang itu isu kumaha atuh jauh lah maka jadi wali sebagus mengkol lain deuk ka Allah kasih eta. Aduh cada pagawean mana budak kamari teh ngumbahan karung can beres geus ulah ngomong-ngomong torekat kos kitu mah atuh mendingan ngubrus ka sumur bae. Teu kumaha sia sia henteu dibebeskeun ku aing. Tuh kumaha ieu tah jihadul akbar. Ulah neuleuh Habib Lutfi ayeuna ulah neuleuh Gus Dur ayeuna leuleuweunganana emang kumaha. Ngemantak abuya cidahu aju cicing bae. Baheula nama aja biasa. Surah-surah ngaji ka harti kebelah jihadul akbar. Masyaallah. Wah rese. Nah, ai eta Ki Abdul Halim tasbih naragak di rel kereta api kiu 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 henteu bisa lanjut ulah neuleuh kituna leuleuweunganana. Ari eta Syekh Asnawi nu mantak urang di Zarahan kumaha? Atuh panjana mah babarengan tah jeung Mbah Muhyiddin parung sapi. Kapanggih di dinya tah di Sabi di Syekh Maghribi. Syekh Asnawina naik kuda di dieu di Banten ka dieu. Wallahu alam kuda naon. Tuh Mbah Muhyiddin ka dinya naik uncal ti ditu ti Kebon Raya. Cet ngobrol barinya jol bae Syekh Maghribi naik mau. Nek kumaha coba eta ulah neuleuh kituna leuleuweunganana. Tuh nyaho siga tapak. Nu mantak nyaho naon? Nyana pernah tapa. Pernah beneran, lain lalagan ulama serius. Napaan ge, napaan pelet. Nafsu teh pokos gitu. Ulah dianggap toriko. Besi sok bangga ku toriko dia jelema ngomong, "Ana toriko anu." Tes urang. Terus datang ke mana sih torekat bari ke rantai orang rantai sih kue segala torekat segala naon sih ya sanggeus dah jadi karak nyarambung pada di dunia eta pada polisi jeung polisi mun kapanggih atuh sarua bae nyana geplak wah kenapa sama-sama cepak kita sarua atau Ki Pudoli sarua jeung Habib Nopal wah sama-sama cari amplop atuh jadi sarua atuh sarua jadi tah idolohi da di dinya tuh di dinya bae Haji Pendi kapanggih jeung Haji Obang orang Bandung kula ge kaget urang kulat wah horenganan sama-sama karung bolong sarua dunia da di dinya nah ieu ge sarua geus datang ka dinya akur tanyana di luar negeri di dalam negeri akur sebab eta dunia na didinya geus teu kudu dicaritakeun eta akur geus seperti eta perjalananna pahit perjalananna terjal sakumaha tadi ulah waka diteruskeun bayangkeun nu tadi Masya Allah puasa nges lain cerita puasa biasa penting lain masalah tedahar tenginum dahareun lain babacaan dan lain ieu mah eta tah ngarenungkeun ulah resep merangan eta Masya Allah dina maiyah cenah pan Habib Lutfi ku ari dahar gini udah sok aju ngomong gitu sih mah heran aing mah biasa gua Gus Dur dahar gitu. Aju kumaha tuh? Teu kumaha. Kau bisa juga sih. Engke ge beda geus jadi makan lain ku nafsu. Kan geus dipicana nafsu enggak. Terus aya we nafsu aya. Ngan setiap aya ngaulang istighfar langsung. Aya nu mantak jadul akbar madatang ka maot ge. Engke ge aya deui tek ketika aya deui langsung merenung. Nu mantak loba seorang Zahid keur dahar karak setengah eureun ulah kaget aya sesuatu di dirina aduh eureun
Padahal yang kene teguran batin. Nafsu ya. Gerenya na. Eta seperti kos gitu urang teu ngarti. Kok kakarak ge sacomot-comot padahal mah kadeuleul lapar. Tapi kok eureun. Geus hese nyaritakeun ada urusan dirina tah. Nah. Haji Pendi misalnya. Tengah jalan. Dibuka pakaianana ganti. Ulah kaget. Berarti kan aya dorongan di batin. Emang kunaon baseuh pakaianna. Kehujanan. Jadi ganti. Teman nafsu-nafsu kene eta bangos gitu mah. Ganti tinu baseuh hayang kanu garing. Hawa nafsu. Seperti itu perjalanan Toriko kakarak sodar. Encan ka kolbu naik ka fuad leuwih parah deui fuad. Mantak diatur babacaanana ge ku Tuan Syekh Abdul Qadir. Di samping perjuangan nu awal babacaanna la ilaha illallah. Mungkin nu kadua babacaanna Allah 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 sesuai jeung detak jantung. Hati-hati disesuaikan. Mungkin naik hu geus fuad. Eta geus lain deui. Engke hu Allahu Allah